idza tus'iduna wa la talwuna ala ahadin war rasulu yad'ukum fi ukhrakum fa asabakum ghammam bi ghammil likaila tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum wallahu khabirum bima ta'malun. Banungan logatna. Bismillahirrahmanirrahim. Tingali dina tafsirna. Udkuru memeh itus iduna aya udkuru. Ayo. Udkuru kudu ingat atawa kudu eling aranjeun kabeh. Idatus iduna dina nalika nanjak aranjeun kabeh. Tubiduna tegesna ngajauhan aranjeun kabeh pil aradi di muka bumi haribina bari anu kabur kabeh. Wala talwuna jeung henteu nolih aranjeun kabeh ta'arujuna tegesna naek aranjeun kabeh. Teu nolih ala ahadin ka salah sahiji kahiji jalma ala ahadin kahiji jalma. War rasulu jeung ari rasul yad'u eta nyauran rasul kum ka aranjeun kabeh. Pi ukhrakum ditukangeun aranjeun kabeh. Ai miwaro ikum tegesna ditukangeun aranjeun kabeh. Yaqulu ngadawuh rasul cek rasul teh ilayya ibadallah ilayya kadieu ka kuring ibadallahi hai hamba-hamba Allah. Pahasaba maka ngabales Allah kum ka aranjeun kabeh. Pajaja tegesna ngabales maka ngabales Allah kum ka aranjeun kabeh. Goman kalawan kasusahan bila haji mati ku kalalabur bigomin kalawan kasusahan bisa babi gomikum ku sabab kasusahan aranjeun kabeh ku sabab nyusahkeun aranjeun kabeh li rasuli ka rasul bil mukhalafati ku nyulayahan. Panjangnya penjelasan heula. Surat Ali Imran ayat 153 masih ngajelaskeun kisah perang Uhud kapungkur zaman Rasulnya. Ieu teh ngisahkeun perang Uhud kapungkur. Tah kudu ingat aranjeun nya ku Allah dikisahkeun idtus iduna dina nalika aranjeun kabeh naik atawa nanjak. Saha aranjeun kabeh teh khususna anu ngiring perang Uhud, kaum muslimin anu ngiring perang Uhud. Dina nalika nanjak aranjeun kabeh tegesna kalalabur. Jadi paburan cai kabur kusabab perang Uhudna eleh. Jadi para sahabat kaum muslimin labur. Wala talwuna ala ahadin. Ketika aranjeun kalalabur tina perang Uhud da eleh teh lain kabur keur perangna ieu mah. Ieu mah geus eleh perang tuluy paburan cai gitu kaum muslimin teh. Tadi nalika kaum muslimin dina perang Uhud paburan cai kabur da eleh wala taluna ala ahadin aranjeun kabeh teh teu nolih ka sasaha. Nu penting manaon kabur we menyelamatkan diri.
ngertos kabur sok urang oge lamun keur kaayaan genting maka moal merhatikeun atawa moal mentingkeun batur urang teh pikeun menyelamatkan diri teh pasti mementingkeun nyelamatkeun diri sorangan bae heula batur gitu kan ya keheulaan batur tah ieu oge kitu aranjeun kabeh teh dina nalika aranjeun kabeh paburencai eleh aranjeun teu nolih saha termasuk aranjeun teh teu nolih ka rasul teu naon cenah teu nolih apal teu nolih teu marduli atulah teu nolih ka saha ka rasul teu marduli ka rasul padahal rasul surah Allah wa rasulu yad'ukum fi ukhrakum padahal rasul teh nyauran aranjeun kabeh ditukangeun aranjeun teh rasul teh naon ngagarwan aranjeun jadi aranjeun kalalabur sebenarnya ta rasul ngagarwan ka aranjeun kumaha ngagarwanana teh ilayya ibadallah hei hamba Allah ka dieu ka kuring hei hamba Allah ka dieu ka kuring tapi eta aranjeun kabeh kalah ka naon saur Allah terus we naon teu nolih teu merduli kada panggero atawa kana nyauranana Kangjeng Rasul atos kisahna dicuekeun naon teh saha teh Rasul teh nyeri hate moal lamun dicuekeun nyeri hate emang enak dicuekin gitu contoh lamun urang keayaan keur naon keur genting ari urang kalah ka tikait misalkeun keur gempa atawa keur banjir keur gempa misalna teh urang kalah ka naon tikait cek urang teh heuy tulungan urang cek urang teh ka saha teh ka batur anu lalumpat teh tapi itu si batur anu lalumpat teu naon teu nolih ka urang teh da marehanana hayang nyalametkeun diri sorangan maka urang teh pasti naon nyeri hate da manusia biasa begitu pula rasul wa rasulu yad'ukum fi uhrakum rasul teh sasauran ketika aranjeun paburencai kalabur eleh dina perang Uhud aranjeun kalabur rasul nyauran ditukangeun aranjeun anjeun lalumpat rasul ditukang cek rasul ka dieu ka kuring tapi aranjeun teu nolih teu marduli kana nyauranana Kangjeng Rasul tah kulantaran anjeun teh saur Allah kulantaran aranjeun teh teu marduli teu nolih ka Kangjeng Rasul ketika Rasul nyauran maka Allah paasa bakum gomman naon cenah paasa bakum gomman maka Allah ngabales aranjeun kabeh gomman ku kabingung ku kasusah da aranjeun teh loba kasalahanana lamun disebutkeun mah dina perang Uhud teh naon kasalahanana teh hiji aranjeun teu turut ka Kangjeng Nabi ka Kangjeng Rasul cek Rasul perang Uhud teh tentara kaum muslimin teh dibagi sabaraha bagian dibagi 5 bagian aya bagian depan front aya bagian belakang back geus 2 tah aya sayap kanan geus 3 tah nu kaopat sayap kiri nu kalima pertahanan tengah tah posisi para tentara kaum muslimin nu dibagi 5 ieu saur Rasul wayahna ulah pundah-pindah nu bagian depan wayahna kudu terus cicing di depan selama perang teh
Nu bagian belakang wayahna kudu terus cicing di belakang selama masih perang. Begitu pula sayap kiri sayap kanan dengan anu bagian tengah wayahna entong pindah posisi saur saha saur Kanjeng Rasul itu selama perang. Ternyata eta para tentara kaum muslimin nu dibagi-bagi 5 nu bieu teh kalah karobah posisi kunaon pangarobah posisi kabita ugonimah kabita ku harta rampasan perang cek anu bagian depan alah geuning belah ditu manaon nyerokot harta rampasan perang maka nu bagian depan cek Rasul kuduna cicing kalah keluar tina barisan depan cek anu bagian tukang alah geuning belah ditu mah menang harta rampasan perang maka anu bagian tukang anu cek Rasul kudu cicing selama perang di tukang cicing di tukang wae ternyata kalah karobah posisi keluar tina barisan belakang demi mengejar harta ghanimah harta rampasan perang maka aranjeun teh eta teh geus nyulayahan geus ngadorakaan ka Kangjeng Rasul saur Allah teh maka Allah ngabales aranjeun kunaon ku kasusah yang pada akhirnya aranjeun kabeh teh eleh wenaon teh perang Uhud teh ngerti gara-gara anjeun kabita ku harta dunia jadi lamun aranjeun keur ngalaksanakeun parentah Allah dan Rasul tuluy aranjeun teh meninggalkan parentah Allah jeung Rasul demi mengejar harta dunia maka aranjeun teh bakal eleh bakal cilaka ieu contona ngerti teh cek Rasul cicing kalahkah teu cicing dah hayang harta cilaka we eleh namatak ulah naon ulah mengejar harta duniawi tetapi mengorbankan perintah Allah dan Rasulnya ari perintah Allah jeung Rasul ditinggalkeun da gara-gara naon gara-gara hayang mengejar harta duniawi ulah eta teh seperti kejadian kaum muslimin dina perang Uhud ulah artos tah maka ku Allah dibales aranjeun kabeh teh saha aranjeun kabeh teh kaum muslimin nuju perang Uhud dibales ku kekalahan dina perangna bahkan goman bigomin Allah teh ngabales ka aranjeun teh goman bigomin ku kasusahan dengan kasusahan naon cenah ku kasusahan dengan naon sababna sabab aranjeun teh lain sakadar nyulayaan karena perintah Rasul wae tapi aranjeun teh tong sare atuh tapi aranjeun teh adalah nyuekeun Kangjeng Rasul ketika Rasul ngageroan aranjeun tadi teh diobrolkeun keur mah nyulayaan kana parentah Rasul ditambah deui aranjeun teh naon nyuekeun Rasul keur perang Uhud teh Rasul nyauran aranjeun kana kajaujon kalalabur gitu kan maka Allah teh goman bigomin ngabales aranjeun teh ku kasusahan dengan kasusahan berarti berlipat-lipat ganda kasusahanana teh naon berlipat-lipat ganda kasusahanana hiji perangna keok nu kadua harta rampasan yang para sahabat dicari yang para sahabat mencari harta rampasan tersebut mereka tidak mendapatkannya ngerti da eleh perang teh boro-boro menang naon harta rampasan perang oke naon keok gitu perang keok ongkoh gara-gara naon kabita ku harta rampasan perang pas arek nyokot harta rampasan perang teu kacokot da perangna keok da kafir nu menangna tuh kan nanti lamun urang
meninggalkan perintah Allah dan Rasulnya demi mengejar kebahagiaan duniawi, engke teh kieu dengekeun. Urang nak cilaka harta duniawi nak moal benang rajin benang jadi malapetaka kanggo urang. Naudzubillahi min dzalik. Tah kitu. Likaila tahzanu ala ma fatakum wala ma asobakum. Tah, iya mah mana di walakod apa hangkum teh? Tah iya mah likaila tahzanu ala ma fatakum wala ma asobakum mah cumantel kana ayat di walakod apa hangkum. Walakod apa angkum, tapi Allah teh ngahampura aranjeun kabeh. Naon cenah Allah teh memaafkan ngahampura aranjeun naon dorakan aranjeun kabeh teh. Parentah Rasul teu dilaksanakeun cek Rasul cicing kalah ka teu cicing da hayang harta ghanimah. Naon deui kasalahan aranjeun teh? Nyuekeun panggero Kangjeng Rasul. Kanjeng Rasul nyauran aranjeun jongjon teu nolih ka Rasul. Tah eta teh kadorakaan aranjeun kabeh saur Allah teh, tapi ku Allah dihampura da aranjeunna naon? Tobat. Tarobat menyesali teh para sahabat teh. Duh abdi teh rumaos cek Rasul abdi teh kedah salik di bagian depan keur perang teh abdi kalah keluar tina barisan depan. Dah hayang harta abdi teh lepat Gusti Rasul moal sakali-kali deui. Teras Kanjeng Rasul nuju nyauran abdi kalah kajongjon kabur, padahal Rasul nyauran abdi moal kitu moal sakali-kali deui kitu Kanjeng Rasul. Tah itu berarti tarobat para sahabat teh tobat. Dihampura ku Allah, dihampura lamun tobat ka Allah pasti dihampura ari bener manaonana tobatna. Sakumaha badag dosa nah ari tobat ka Allah mah bakal dihampura da Allah mah Ghafurur Rahim. Allah mah Maha Pengampun gitu. Gede dosa urang teh timimiti naon belah wetan nepi ka kulon dosa urang teh panjang, atawa timimiti dataran rendah nepi ka dataran tinggi dosa urang teh misalna teh bakat kuloba ku Allah bakal dihampura lamun urang tobat. Nya bakal dihampura atuh da Allah manaon Maha Pengampun, Ghafurun pancek asmaul husna oge kitu nya. Mata dihampura kesalahan aranjeun teh wahai kaum muslimin nu nuju perang Uhud. Aku naon pangna Allah ngahampura dosa hikmahna supaya aranjeun teh likaila tahjanu, supaya aranjeun teh sedih ketika aranjeun alama patakum, ketika aranjeun hayang harta ghanimah, hayang harta rampasan perang, tapi anjeun gagal memiliki harta rampasan perang. Lamun urang gagal gagal memiliki nu dipika hayang, urang bakal kecewa moal, bakal sedih moal. Tah kasedihna para sahabat, sedih sahabat teh sabab harta rampasan perang gagal didapatkan. Tak kasedihna para sahabat kaubaranna kunaon cing? Ku dihampura dosa-dosa maranehanana ku Gusti Allah tuh. Ku dihampura dosa teh para sahabat mah kaubaran naon? Kasedih teu meunang harta rampasan perang teh. Tak urang oge kudu bisa kitu, kudu bisa seperti sahabat. Kumaha? Dina nalika urang hayang mengejar kenikmatan dunia, tuluy eta kenikmatan dunia teh gagal dimiliki ku urang, teu dimiliki ku urang padahal urang hayang, tuluy urang teh tobat, bisa tobat ka Allah sebenar-benarna tobat. Tah urang teh kudu naon? Kudu bungah keneh bisa tobat ka Allah daripada mendapatkan harta duniawi eta ngarah kaubaran gitu, ngerti? Tah gitu.
Ayeuna hayang hayang loba duit, urang teh banting tulang usaha ka ditu ka dieu, tapi teu daek wae loba duit kalah ka tekor misalkeun. Maka sok we tobat ka saha? Ka Allah nyongkeun ampunan istighfar ka saha? Ka Allah. Tah kudu bungah keneh eta bisa tobat, bisa istighfar daripada mendapatkan harta yang kita inginkan gitu. Syukur-syukur harta beunang, tobat ongkoh itu. Ngeun lamun teu beunang harta dunia oge, ku bisa tobat oge kudu geus senang, kudu geus gembira urang teh sabab tobat dan meminta ampunan kepada Allah adalah anugerah yang paling besar daripada harta dunia yang kita inginkan. Ngertos? Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah teh khabirun. Naon khabirun teh? Maha waspada kana naon anu dipidamel ku aranjeun. Ulah sangka padamelan aranjeun teh aya anu teu kauninga ku Allah. Kabeh oge kauninga nu gede, nu leutik, bahkan padamelan aranjeun anu teu ka deteksi ku makhluk ku Allah mah ku naon? Kauninga. Ngertos? Kadang kala mah jelema manaon boga karyawan padahal karyawan teh daek kulantaran eta si karyawan teh daek na teu katempo ku bosna teh. Maka tetep eta si karyawan teh teu katempo daekna ku bosna, tetep eta si karyawan teh gajina leutik. Karyawana rendah, posisina teh teu luhur. Dan naon? Kadaek eta karyawan, kejujuran eta karyawan teu katempo ku saha? Ku bosna. Ai di makhluk manaon? Kitu. Ari di Allah moal kitu Allah mah. Moal aya istilah alah si eta teh daekan ibadahna. Alah geuningan sugan teh teu daek cek Allah teh. Allah kitu moal kitu Allah mah nya Allah kitu. Tah. Sabab Allah teh adalah maha sempurna. Padamelan urang kauninga ku Allah. Da padamelan urang teh adalah diciptakeun ku saha? Ku Allah. Kan cek Allah teh wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian, Allah juga yang menciptakan apa yang kalian kerjakan. Jadi urang nak diciptakeun ku saha? Ku Allah. Begitu pula pagawean-pagawean nu dikerjakeun ku aranjeun oge diciptakeun ku saha? Ku Allah. Jadi pasti kauninga ku Allah. Naon bae padamelan urang. Nah, kesimpulan tina ieu surat Ali Imran ayat 100 sabaraha ayat teh 53 nya adalah kesimpulanana wayahna ulah mengejar harta duniawi tapi mengorbankan ngalaksanakeun perintah Allah dan Rasul. Jadi perintah Allah dan Rasul ditinggalkeun demi mengejar harta kesenangan yawi ulah eta teh. Ulah bisi cilaka seperti kaum muslimin para sahabat anu nuju perang Uhud. Tapi eta para sahabat, para robat tina kehilapan-kehilapana dan Allah memaafkan mereka. Berarti orang teh pasti osok dan pasti lain osok deui loba berbuat dosa. Tapi sok sanajan loba dosa, orang harus bertaubat, harus meminta ampunan kepada Allah. Seperti para sahabat nu tadi nu dicaritakeun. Nah, gitulah kesimpulan anak. Shadaqallahul azim.